koploknya. Mabok mah jadinya mah geus eureuna. Aing bukan aing Ikan mah. cuma macam-macam yang aing ya aing kenanggung ya aing ngek jangan ti duit teh nek meto sum aing ka sasagenan aing nu macam dihajar ku aing Ya burunya. udah mana ya anjing ha Motor ini mah koplok. udah mana ya anjing sama macam-macam jeung aing ha sama macam-macam jeung aing Gawa sasaha. ngalah ka aing anjing ha Sasaha. Gawa. anjing deh pokoknya memang bisa anu macam-macam misalkan ke aing ku aing dihampol pokoknya Moga geus. anjing Naon? ieu manuk langka anjing Manuk langka naon eta manuk kenari loba kehet ah. ieu manuk langka ieu manuk si kusuit ya Manuk kenari. manuk si kusuit ieu manuk langka ieu bigwiton anjing ku aing Kusuit. si kusuit ya Kumaha di sadana? si kusuit Kenari. Kenari eta koplok kenari. bigwiton Ya. anjing Ya. di bawah ku aing anjing biduaan ya Batu mah ulah mang. batu aing jual ku aing nusa ieu Anu batu nu ka kades ih. tah sieun pakade sawa Tunda mah. aing pokona mek diduitkeun ku aing ya Ya. Ini kan. Ieu nu ka kades oyen aing sieu. awa pakades jeung aing mah Anu ka kades oyen. dijual ku aing pokona mah ini Koplok. Aing ke 1 kilo mun aya pakades teh ya. pokona mah beres jeung aing mah awa pakades pokona mah jeung aing Teh sieun ka pakades oyen. awa bos manuk bos Nah, dia mah manuk aing atuh. manuk aing kumaha ya bos ya manuk langka ya sit kusuit bos dijual bos gocap we jeung nambah ya kurang seletik bos Ada barusunya sok aya. gocap bos gocap gocap we ya gocap sok jeung nambahan dia ya Ieu mah manuk kuring, ieu mah. manuk kuing kumaha ya manuk aing ya Astagfirullahaladzim. gocap bos bawat gancang bos ya aing nanggung ya Ieu dibayar ieu. foto ku aing Ya dibayar. ngahina ka aing ya gocap pan aing hayang gocap Nges leuwih ti gocap ieu gocap mah mun teu gocap ieu ku aing abang anu mabok ieu dibere aing gocap betul gocap aing ya Ya, gocap tah. ieu karek duit jajak kalah bos ya si kagentos ade kudu langkung-langkung nemen ya bos anjing ya karek duit pokoknya mah anjing ngebay aing bejakeun ku aing kawa doyok pan boga keneh hutang lin 200 bejakeun ku aing mang ada mah keur ulin jeung awewe keur poya-poya ku aing bejakeun hayang diamukna ding kunyuk si kunyuk ya mah rungsing ya masih goblok ding goblok bejakeun ku aing ding oding kunyuk ding oding si keher dicucukeun si goblok mah cek aing kan silakan kalau mau anjing bebeja ka wadoyok mah kumaha ya aing ding kunyuknya nah goblok masuk dalam gerakan aing kosong-kosong ya hidup 2 kali Nah, lalaki temen cunihin pisan. Nah, sisi wae. Emang orang teh manuk. Ulah cunihin ka awewe teh. Ranjang bari mage. cing gagal euy lain sama trak itu Ya, sekali deui ya. Digabrok ku sendal geura. Ini tak. nya
Susil. Anjing. Kieu geuningan. Anjing ge makas bobo aing ka deo geus seneo goblok ieu. Makan dong atuh be bisi modar sia teh. Anjing naon eta modar-modar gitu. Aku teh kangen banget sama kamu sayang. Ih, Tolong itu udah si Mariswa. tolong dong. Kan udah lama ini aku tuh kurang gecudang. Iya dong. Bejakeun sok aing ka pangajikan. Bisa naon dirasa? Bisa. Bejakeun sok Bisa kan bisa naon? Geus lila tadi gejut. Bisa. Bisa. Hidup. Bisa. 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 Ya, Jadi kieu. Aya Biasa ya. Si Isal bisnis. bisnisnya. Bisnis. Jadi kieu teh merenya. Mang ada teh. Gaduhan hutang ka abi 300. Itu dibayar-bayar dan aku mah. Cak. Belasan tadi bayarna Gebi. Aing kalau tadi peres gitu. apa? Atuh duitnya pake naon? Pan tadi teh ku urang teh diudag-udag sorangan teh dibayar. Sabaraha kamari teh? 300 kamari teh kan. Atuh urut naon 300. Kamari meuli naon mah ada teh kamari teh? Kamari mesti meuli eta teh naon teh rangginang. Gede nirang-ginang beli 300.000 ya Allah ya. Pan kamari jeung bahaneun ka si itu geuningan. Tah kitu aing hutang teh bayar kontong sok hese. Aing. Siap nya Bi. Mana gas? Nuhun mang adenya. Heeh. Nuhun pisan. Ayo ah, ka bumi yuk. Ayo ka bumi. Beli 300.000 ya Allah ya Robi. Ka mana, Bah? Ka ditu eta bawa naon? Anak kalapa ya teh, anak kalapa hibrida. Oh, Bahyo. Tah, jalma nage anu melak ieu 2 tangkal menang 16 juta. waduh. 2 tangkal teh. Heuh, urang ge rek ngajaran ayeuna melak. Ah, aing geus we atuh. Tangkal cecene teh diganti melak ieu. Beuli deui we ku urang Ih, teh. moal urang ge meunang hese meulina ge mahal. Lah, sabaraha sok beuli bae sok. Tah, anu tilu teh ieu urang kahitung 750.000. Ya mahal euy, duit teh. Nya tuh. Gas 500 we 500. Paling meureun kieu lamun rek dimaksa-maksa mah dibeli paling dijual 2. Uing da butuh hiji jeung dina galengan. Ai 2 sabaraha ieu? Nu geus we bayar 300-an. 300. Heeh. Aduh, aing mah eueuh deui duitna Bang Do Gas. Tuh. Ya, aya duit 200.000 heula. Engke 100 deui na mah. Diajuknya. Aing mah pancena geus aya 300 nawar 300. Paho engke 100 deui na mah. Pokona mah ek melakeun heula ieu urang. Heeh, Nuhun. kasih cik. Heeh. Bakapi untungan gede ieu mah. Cek aing ge geus untung deui wae. Kalapa pamere dijual 200.000. Sebab aya keneh hiji deui. Aing dasar keur mujur. Jadi, aing menang milik tinggali. Ulin ka mana dia? Panggih jeung si Bang Doyok. Manehna ieu Kitri cenah menang meuli teh nu bogana teh 750.000. Kurang dibeli ieu 2 300.000 diajuk 100.000. Ieu cenah nu bogana teh tepi ka menang 500 juta 2 tangkal teh cenah. Komo ieu urang geus jadina. Wah, pokona mah jadi milioner aing sidik. Hah? Yang mau Bang Doyok? Eta mah Kitri nuti urang menang mente Bang Doyok teh. Hah? Nu balik sidik. Naon ieu? Oh, ini. Iya teh manuk jog-jog. Dapat beli pisan ti Bang Doyok 250.000. Halus pisan, ngoceh manuk dage. Oh, manuk jog-jog Mang Jack. Geus beli dewe ku urang 150. 150? Ah, embung 150 mah. Sok, mau 200.000 mah tah dibikeun. Ieu mah halus pisan. Geus jarang atuh manuk jog-jog mah erek moal. Duit lagi ngan seukur 150 rek dibikin moal. 200. Di 150. 150. Geus bae atuh. Kade paraban heuh. Sadi paraban ti tadi. Oh, Nuhun sidik. Sidik. Dik, dia mau naon maneh?
Mau manuk di si Mang Jack menang meuli. Ti Mang Jack. Nah eta mah manuk ti aing ini nanti Mang Jack mah geuning manjang ya. Aduh, aing geus katipu dewe aing. Iya Mang Doy. Sa budget teh menang meuli 250. Urang teh ditawar 150 tapi dibikeun. Nah hanya. Ah, nama manuk teh teh bener kitu. Coba teh disada-sada kieu. Wah, moal balik aing mah. Eta mah meureun Mang Jack na keur lieureun. Aing teh kuat yang ngisi heula gue nya. Kaca heula. Ah, penasaran ku aing dibuka. Nah bener manuk teh kitu. Alah. Anaon ieu? Imah manuk. Jog siluman meureun. Si Mang Jack nipu ka aing imah manuk siluman. Aduh. Paling enak jadi pagawe Sakenaon sia cungur? Sia cungur ngaruwas wae. Hampurakeun. Hampura beungeut sia. Eueuy atuh sia teh mana dianggap pisan. Teu asup eueuy sia kunyuk. Momen aing jantungan. Paling isdet. Aduh, sia ngogo ka aing kunyuk. Nu kana aing sieun. Turun sia. Sia ngajak naon jeung aing? Sok, hayang sia kumaha yang naon jeung aing. Ek naon. Anjing, sia bener ngogo ka aing. Hey. Aduh. Anjing, sia malicik goblok. Akan tak Sia malicik goblok nincak heula. Teknik atuh kehead. Eueuh muatan teh, aduh sepi pisan. Si Mang Jack ka mana tuh? Duh, kada biasa masuk aya. Burit biasana keur aya. Pak atuh, itu kunaon itu? Aduh, nasi oding si acil kunaon? Cik ya pang, ayo, Pak. Sok sia kumaha deui jeung aing. Sok sia. Sok sia. Aing anjing. Sok. Aduh, nasi sia. Heup, nak kunaon sia baga? Sia oding tah. Tapi naon sia oding? Aing teh pirang heureui da sia ngonjok. Heureuy kumaha? Dia dah ngaruaskeun ka aing. Ngaruaskeun kumaha? Aing mau sepeda kah? Berage heureui aing ah. Heureui kumaha sia. Sok. Kunaon heureuy kumaha sia teh? Aing diruaskeun kumaha mun aing jantungan. Paeh paling ge. Sia nurkeun aing paeh. Enggeus. Sia teh atuh. Gebug ieu. Iya tuh Montong heureuy, kayak gua mah mencilaka sih. Lah, anggapan we sia tah mah. Ya tah. Geus gandeng cungur lah. Tong loba bacot dirempetkeun. Sia kehead. Aduh, anjing. Ini sia goblok. Tah. Aduh. Pala. Ya poek. Aing masuk sakar teuing sia teh geura. Alah, geus sia aing ketoding. Oh, bari nage nih. Duluk si cungur. Ulah sok emosian kayaknya ang. Tuh ada lah, ya intel kayak sia yang dibawa. Dah, ampun ah. Sok sia teh. Ya Pak, ngopi deui. Kevin saya nggak bahasa sorangan. Waterena kemana? Betul deh, Pak. Aing hayang, euy. Ayo juga atuh kan itu. Tadi pangayakeun ke si Uai cenah geus bisnis motor. Serius? Heeh. Ayo. Pak, Pak. Pak. Nah, kumaha? Bakso. Ji 2. Tuh, 5 mangkok. Cek si Mang Doyok cenah. Saya jual motor. Tas bisnis nya. Urang mah tong dikecapan mah. Ini ladaan. Kurang ku make kecap ka Mang. Buru Mang. Mang, tong make seledrinya hiji. Bang. Mantap. Mang, mau di mana? Mang ya, Mang. Mang. Acan. Puas aja. Oh, Mang. Aman, Mang. Iya, Mang nuhun.
Ah. Nama Om. Lagi. Gini ya, Ah. Ya. Oke, bayar aku itunya, aku acil nu letik-letik ke jawab. Tapi ke bawah atisnya. Ya, kita rioskeun. Siap. Atos. Atasnya ku wadoyok. Acan da wadoyokna. Nibatna leungit acisna teh teh. Ih, kumaha tuh? Bisa dibayar kurang? Mohon nibatna teh piwarang anu alit-alit. Acil sauna teh keur dibayarna teh. Jadi sabarana tuh 20-an. Mohon 2 ditambah 7 jadi 80-an ah. Aji, kata kita mah pemerasan ka aing. Dasar watere soloba duit punya teh. Kenal? Nampinya ieu ke angsulna. Nun, ah, Sami-sami nampi ngical. gagal aing eta mangge di lobaan.